kebon si jebred tuh bedi tuh yong. Tapi sih ngening babat deh temu pacul acan pakai nu aing we ya. Dar aing tuh di lebah mana kebona. Ayo tuh ya. Bari bawa ieu nanya. Ya. Nah, Bedi ya. Ya, bedi yong. Tah, pokona nu si jebred mah bedi yong. Tati dia nya anu pikadinya tah. Leutik. Kebona mah. Siap. Tapi urang mah teh lah nya. Rek laporan lah ka jebred. Alhamdulillah lah, boga pagawean daripada nganggur di lah. Aing nampo si Yong besing kuna naon di kebon kepacok orai deh budak teh. Budak teh kunaon jadi kore di dinya. Hayong, ari sia anu dirasa kalakah ngaradanu Ceh Haji. Hei! Kunaon mana jadi ngaradanu Ceh Haji? Cenah ieu kebon mana, Bred? Aya tainku yang digawean ya. Cok saha mana ieu kebon urang? Duh, Jaanku si Sapri. si Sapri neangan gara-gara kene we jeung aing. Tak jelemanya dasar kadar bentuk.